iya materi najan simkuring oge 10 dinten deui ieu purna pas ayeuna teh hari ulang tahun anu ka-60 21 Januari ke 2023 kuring teh lahir 60 tahun katukang. Nah kukiduna disekuring nonton ageng pangapunten Jember Pangapura dina acara satrasna pikeun acara anu terakhir mangga disumanggakeun ka pengatur waktu penanda acara kangge panutup catur pamungkas acara ieu acara penutupan aya sabaraha acara anu pertama nyaeta kangge panutup catur pamungkas acara ieu kasanggakeun ka anjeunna Bapak Saidin MSI kangge nutup ieu acara minangka penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu dihormat Ibu Ketua Paguyuban Sultan Dewan Pimpinan, dihormat Ketua Panitia Dewan Pimpinan, oke anu dihormat pemateri Ibu Dr. Edi, oke Ibu Tisi, anu dihormat Dewan Pimpinan Bapak Ibu Makatik SD Diokor Kabupaten Brebes. Bukan miniatur gaulah ajakan disebut kemudian Robi Lirehi Dada pada persona Agetos ayat Panceli Tumalik itu Simkuring atas nama Arjuna anu kahiji sejak ngiring geus turta anhunkeun ibu-ibu khusus Ibu Dr. Edi, oke Ibu Trisha anu parantos maparin kababar Ibu pelatihan guru bahasa Sunda bagi guru-guru SD Kabupaten Brebes resmi ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat anu sanesna engke baris ditunjukkeun ka kaulila masing-masing antara tingkat 3S mangga biasa dicatat di sanes kelas. Kangge materi